Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 31 Desember 2025. Insyaallah tahun baru anjing. Masih dina suratul kahfi ayat ke-77 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangtolako maka berangkat kaduana. Nyaeta Nabi Hidir sareng Nabi Musa. Saatosna Nabi Hidir ngabunuh hiji gulam, hiji walad atawa murangkalih alit anu nuju lulucuna umur 13 tahun. Saatos berangkat kaduana mapai-mapai pasisir pantai hatta sehingga iza di mana-mana ataya datang atawa dugi ka hiji ahlal qaryati penduduk hiji lemur tepi ka nyampe ka penduduk hiji lemur. Saatos dugi ka hiji lemur anu seueur pendudukna astat ama tuluy menta tuangeun eta Nabi Musa sareng Nabi Hidir ka eta penduduk. Ahlaha hiji penduduk ha eta negeri eta lemur menta tuangeun atawa leueuteuan datos capek manawi aya nu gaduh kitu meureun nyuhunkeun we waleh da kumaha terus jauh perjalanan. Pa abau mangka ditolak ku eta penduduk teh ku koret-koretna penduduk teu mere cai-cai acan ka Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Hidir. Ayu doyifu kana yen hayang ngajamu tamu moal teu hayang ngajamu tamu huma kaduana. Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Hidir ditolak teu dibere cai-cai acan ku eta penduduk lemur. Tos kitu berangkat deui nu duaan teh jalan kaki. Pawajada mangka manggihan eta kaduana fiha dina hiji lemur eta jidaran kana dingding hiji rumah anu eta dingding teh yuridu ayang kozo kana yen ampir-ampir hayang roboh eta tiha eta jidar teh eta dingding teh hiji imah dingdingna geus roboh. Tuluy Nabi Musa sareng Nabi Hidir ngomean eta dingding da kapungkur mah ku taneuh beureum dicampur jukut eta namina teu acan aya semen kudu kitu we plok tepi ka sae deui. Pa ako mahu tepi ka mangka berdiri tegak sae deui hu eta imah diomean kuduaan. Qala Nabi Musa nyarios ka Nabi Hidir. Lau sita lamun anjeun hoyong teman Nabi Hidir guru lattakhadta tangtuna anjeun bisa nyanak alaihi kana eta digawe urang nyeun bangunan ajron kana menta buruhan. Kitu Nabi Musa nyariosna hayang menta buruhan supaya bisa barang beli tuangeun. Saterasna qala Nabi Hidir nyarios hadza ari ieu firaku perpisahan urang. Ayeuna mah geus waktu berpisah urang teh. Da maneh mah teu daek sobor teu daek sabar cenah kitu. Hantem wae loba pamenta. Baini wa bainaka antara kuring jeung anjeun Musa. Ngan memeh papisah kuring jeung anjeun. Saunnabiuka tangtuna kami bakal ngabrehkeun ka anjeun Musa. Bakal ngaberitakeun anu geus kajadian ti payun. Bita wili tina takwil kajadian nu geus kalangkung. Malam anu perkara eta lam tastati anjeun teu bisa sabar alaihi kana eta perkara sobron kana kasabaran. Tah kieu atuh cenah urang bejakeun Musa ari hayang apal. Amma anafon safinatu ari hiji parahu anu alus. Fakanat eta bukti parahu teh nu bogana teh lima sakina hiji jelema anu miskin masyarakat nelayan.
ya maluna anu sok digawe jadi nelayan unga poe dina eta parahu fil bahri dina lautan. Pa'aradtu mangka kuring hayang an aibaha kana yen ngaruksak ngabolongan ha kana eta parahu saur Nabi Khidir. Wa kana anu bukti eta teh mata kukuring di bolongan teh waroahum di belakang eta maranehanana aya malikun hiji raja yahudu anu sok ngarampas anu sok nyokot kulla safinatin kana kabeh parahu anu aralus jiga nu tadi bakal dirampas bakal dicokot sehingga kukuring di bolongan saur Nabi Khidir supaya henteu layak pake pinuh ku cai diantepkeun ku panguasa jahat moal dirampas gozban secara paksa. Jadi eta sababna kuring ngabolongan parahu saur Nabi Khidir. Tah saterasna pa amagulamun ayeuna pun aya budak anu dibunuh eta kanggo dinten enjing margi terus cekap waktosna. Barakallahu li walakum cag urang simpen duit ka dieu heula mugi patepang deui dina dinten enjing kalian sehat sadayana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.